Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun abdi Jejen Nurjaini. Sim abdi di dieu bade nyaritakeun novel basa Sunda nyaeta Pusaka Ratu Teluh. Pusaka Ratu Teluh pengarangna Muhammad Amri. Tahun terbitna 2013, penerbitna Kiblat Buku Utama. Ari Pusaka Ratu Teluh mangrupa saduran tina carita anu asalna di nagri berarta India, nyaritakeun hiji raja ngaranna Triwik Ramasena anu pinunjul kaceluk digdaya gagah tur wijaksana. Ku kitu anu boga niat jahat. Eta raja dipinang saraya nyandak mayit anu kaancikan roh Ratu Teluh tina hiji tangkal. Ngawadalkeun nyawa budak siluman. Munjung lain eta budak diuwea Pusaka Ratu Teluh. Pependeman Nabi Sulaiman jeung si Babayan jadi dukun. Pusaka Ratu Teluh saduran pependeman Nabi Sula. Sekitu wae cerita dari Sim Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.